Sia kernaon emang. Sianya aing keur baca buku sia kagetkeun bearan. Jadah doangan. Geus lah sia mendingan diuk sia. Sia kernaon kitu. Aing keur belajar baca tentang pilot. Amun untuk jadi pilot bacana kudu lancar. Hari misalnya bacana yang lancar, dia kudu nyombol kotok. Bener sia. Benar. Oh nges aing dikeneangan bawa potongna. Naon sia? Percaya bae tah budak koeng bobodohan. Mah naon sia? Geus tah sia moal nyamung lah apang, nyamung sia. Geus lah aing ngising heula. Bising bae sia. Terus lah aing mendingan panas gitu. Bener tuh nya. Cek si Irfan. Amun dek lancar bacana kudu nyumbol kotok. Dugaan be bener lah aing yang kotok heula lah. Paranas, saungu esanya. Ayo. Woi, ngomong-ngomong si Irfan yang si Baim kemana nanya? Oh iya, kemana udah. Tinggal lah. Tuh, siapang tuh? Bengak, kadiu. Oke. Kemana baik? Tanya. Geus lah, saya tahu bengak yuk. Diuk. Oke. Selain minta sangu yuk kayak ibu aing geus lapar. Wah, Emang di mana? Di lembur. Ulang ngabong sia. Geus lah sia gendut ulah loba baca, hayang dharma pilu aing. Geus daripada pas area mian gaskeun. Ayo lah. Aku suka mana dia? Coba lah ke lembur. Mati. Naon? Minta sangu cek si Adi tadi. Kita minta sangu cenah. Kada suka minta sanguna di mantis bae lah, kur mau aing jangan masak. Orangnya aja ruangan. Saya kurang ajar orang Aduh, gara-gara si Adi yo. Salah alamat aturan we suka nain kuari maju kanan we. Aduh, tak jadi dari ya. Susah nian balik deh ke ngomong magrib kanan emak deh.
sih? Kayak coba Ki aing ketuk masuk gedung Ki. Yang naon? Pek si Ipan ge amun lancar bacana kudu nyium bola kotok. Geus cium. Geus dibawa ka dieu.